cenah cek kiai bahwa di sorga eta aya mahkota jelema anu diasupkeun ka sorga bakal dibere mahkota. Benar eta? Benar. Ngadenge di mana eta Tuan Raja? Ulah loba amal nanan sia. Aing nanya ya. Eta mahkotana cek kiai cenah mun dibandingkeun jeung dunia katut eusina masih kene mahalan mahkota eta. Benar. Nah, dibere tugas ku Arisya Abu Nawas pangyokoteun aing hiji. Bisa ente sih? Wah, tuh bisa aja. Lu tuh bisa, Abu Nawas bisa. Bisa aja. Tuh kalem be, Abu Nawas kira nyokot mahkota. Mahkota mah eta, aduh. Tenang, Bas. Bisa sih, bisa. Tulin bisa deh. Lu kok tulin Abu Nawas segala tuh bisa. Abu Nawas tenang be. Geus atuh geus dia nyokot. Nyokot. Keluar Abu Nawas. Sugan neangan atuh teu Abu Nawas balik we ka ieu. Ngopi jeung pamajikan cak pamajikan enak tadi Raja eta kita nyokot mahkota di sorga kejo atuh bisa lu masalah tuh kayak manggil deui nya nah kok masalah Abu Nawas tenang we masyaallah ngobrol jeung pamajikan atuh geus we masalah we sok dipanggil deui Abu Nawas ngadap mana mahkota. Waduh, perjalanan anak ini, jadi perjalanannya sulit. Kakak datang ke pertengahan, kecan datang. Encan datang. Atuh tenang lah, siapa nasi penting mah ieu nabe heula. Kayak ayam mahkota bayar ku aing. Bayaranna kan leuwih mahal tibatan eta mahkota mah ceuk kerajaan aing jeung kabeh ka kawasan pikeun kasihan penting itu mahkota aya. Di atas segel tuh nanti pakai materai Abu Nawas guys kira-kira cokot banget tuh saya balik deh ya Abu Nawas kayak ngopi deh aja cak majikan aya naon atuh nanyakeun mahkota sorga tadi cokot aja aku masih apa siap di mana tuh keleleun cokot lalu bisa aja Abu Nawas ya tadi jangan aja padli siapa tuh siap bae sepira raja iya ayo teh kayak tung aku mah lah masalah kos gitu ya panggil kedua kali panggil gitu kene katilu kali Abu Nawas ulah main-main ieu raja sia sanggup ai teh sanggup buta atuh sia lamun sia sanggup kudu buktikan lamun teu sanggup disel siapa ieu